Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana nepangkeun wasta abdi Lucky Mardiansah di kelas 12 IPA 2. Dina danget ieu sim abdi bade ngerjakeun ujian praktek bahasa Sunda nyaeta macawarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa anu mulya cunduk waktuna kana acara Warta Ma'atakwa Bandung. Dina bahasa Sunda anu dipindangkeun kusim abdi Lucky Mardiansah dina poe Ahad anu geus kaliwat di Kampung Mangisilir tepatna Tabu 10 aya kajadian anu ngahebohkeun warga salembur nyaeta uruk dicaket pasawahan warga. Tina kajadian ieu sakedigna hiji warga nyaeta jenenganna Bapak Sobri pupus sareng opat warga kedah dicanda ka Cimande kumargi panangana pateuh katingang ku uruk. Dina ayana kajadian ieu urang sadayana kedah wanti-wanti supados teu aya kejadian anu sami. Hatur nuhun kana perhatosana wilujeng patepang deui di lain waktos. Sim kuring Lucky Mardiansah amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.